Iya, HP Amang geus teu bisa TikTokan ku naonnya ieu teh. Atuh eta mah meureun save kautana mang nya naon. Aku kumaha cara ngecek kautana teh kumaha teh eme katingali teh. Cara ngecek kautama kieu nya. Bintang, tekan bintang. Heeh. 363 pagar gitu. Nu bener eta teh kudu neken bintang ka mana euing kudu ka langit nang bintangna. Lain kudu ka langit mang. Ada bintang mah di langit. Eueuh di dieu mah di mana euing neken kumaha Lain ditinggal. bintang di langit ieu mah bintang dina HP. Nah, HP ya bintangan gitu. Aya bintang dinya teh bintang, tekan bintang 363 langsung tekan pagar gitu. Bakal muncul. Tekan pagar kumaha emang HP euing da teu di pagar henteu. Lain HP na nu di pagar mang. Pagar dina HP. Heueuh berarti euing kudu di pagarna HP mah. Lain aduh aing mah nya. Lain HP di pageran lain mang, lain gitu. Heueuh apan beuh teh kudu neken pagarna HP. Heueuh da eueuh pagar HP pagar tetangga kudu ditinggangan kumaha? Lain pagar tatangga mang kieu nya. Bintang 363 pagar di dinya klik we geus gitu. Oh, aya genep pagarna teh teh HP teh da eueuh hiji jajan nih dia mah. Lain aya genep mang. Bintang mah hiji. Heeh. 363 pagarna hiji. Gitu geus. Among 363 pagar berarti genep pagarna teh da eueuh hiji jajan pagar dia mah. Ai mang kunaon mun asana teh? Lieur da. Dan lieur kumaha di nu HP mah da eueuh pagar di mana-mana ge HP di pageran. Aya di dinya teh tombol, dina tombol bintang, tekan bintang 363 pagar di dinya engke muncul. Heueuh meureun eta sama meh neken pagar eta teh mun urang teh kudu ngentah heula kuncina ka tetangga. Muka pagarna kumaha? Lain muka pagar mah kari pencet pagar gitu geus engke teh bakal muncul. Heueuh mun kudu ngentah izin heula ka tetangga da ngamak teh dipencet mun. Lain pagar tatangga mang pagar dina HP eta di dinya geura sok buka. Nyaku ke HP euing henteu di pagar henteu biasa. Mung nguruskeun lage lieur.